Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'an hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji. Begitu balik ke imah, mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna, termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot. Barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero, kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah gak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya ya udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut jangan ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot di dia ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imammu aya di digeser kunyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing kali lu. Pijang. Bener bae kaopat peting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peting. Kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawarai tampilingan. Kabur lo. Jangan ada di sini. Bukan begitu. Ini kiai tua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang, mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong gadep kiai tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararengep sabere kieu? Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangkaning kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dia. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirnya ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macu. Beres macul sasawah gali empang. Tas gali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh. Aing disiksa ku guru. Barang keur meujeuna ngomong gitu tak keur disiksa ku guru deui tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun tah bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu salat maghrib. Sholli fardal maghribi 3 rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing. Lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin.
guruna nampilingan di itu kok goblok sia sholat kos gitu siapa paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam sia sholat yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu ilah berarti guru nyahuan balik deh isukna macul deh terus nyen empang deh geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deui geus mudahin rada lilis kita manggulan kayu kabelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon saknya ieu ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai blon kamping deui ku kiai jager bae sia kiai nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jana Masya Allah ieu kiai nyahoan bae cek cenah ieu ka hate aing sakakaler nyaho ka kidul nyahona inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh ti kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kadir ka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi lo boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hati aing kanyahoan ih kakarak ge ngagerentes doang kanyahoan geus saya juga tahu Haji Asba artinya ada pengen ya pengen apa dan ntar berdua aja ngomongnya ya iya udah ketahuan lah adalah tuh kanyahoan nah iya si murid 2 tahun dari mulai kuari Masya Allah koreng guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih iya horeng penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus geunah salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu sholatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek sholat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayaknya tukang sayur nah lamun geus beres bersih sholatkan ka Allah nah ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapi ka Allah picen ria, picen ujub, picen takabur, picen hasud, picen hubul jah, hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji baik, ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus, 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Sia kuari besedek balik mentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang di imah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur. Di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deukit nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili saurang ge moal aya nu nampili pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh
Maghrib milu salat babacaanana eta keneh Kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Ditanya ke Kiai kolot, "Ceng, Aisyah di mana?" Abdi urang dieu keneh. Ke. Siapa santri di mana? Beja di anu, di Kiai anu. Masya Allah, Ceng. Ulah ka mananya Cengnya? Kunaon? Ke isuk mah Aceng imam. Ih ulah. Henteu abah ieu geus kurang pati sehat, coba Aceng imaman ke isuk mah. Ih, henteu mak kiai bae kiai. Henteu Aceng coba pangimamankeun ieu masjid. Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya Aceng geus kawin teh encan?" Encan. Mus aya niatan kawin. Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh. Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Gua wirid dah. Emangnya gua enggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuariban teu. Nah, kuariban kan teu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki. Cekal. Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Ditipu lalaki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Besi aya RT, besi aya RT RW hudang kena. Coba dideuleuh heula kabeh. Enggak ada. Pareuman lampu, pareuman trek. Dempet. Begitu dek dipeluk. Allah geus neuleukeun. Wih iya ya. Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunah. Izin ka Allah. Allah meneuleukeun bae urang duaan ki Allah neuleukeun. Ya Allah. Coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys. Belah sini no. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun nyaho ka Allah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka kamana? Kajeun ku kumaha ge. Nah, ieu eta tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeus kawin kakarak berpikirnya na masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Tadina teu bisa maca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa leutik. Tadina teu bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu bapak-bapak
Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikan urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan sing hade jang balik urang. Nomor kedua, teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantap. Tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah. Lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna kaluar ayat tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh. Ditutupan kan kutaneun pocong urang dibuka yasupkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun pakai tataban plak 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 plak. Ya Allah tutup pakai taneuh sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 5 seminggu ngagedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis tek. Jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we dakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia teh bilatung di dia bilatung awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu njore saeutik woh sagala rupa ieu diurusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian diurusan gering saeutik diobatan gering saeutik diobatan horeg isuk nama isuk bakal ku bilatung. Ingat bilatungan awak urang sagelis saha bintang film kubur bilatungan, sagagah saha jenderal kubur bilatungan, sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan. Nu diurusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur. Nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia na ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman. Awak mah di jero kubur beah ku bilatung tapi roh urang mah senang-senang. Nu bahaya urang ngurusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah, kafir misalna, munafik misalna, musyrik misalna. Atuh ieu roh urang kaluar teh teu wauh jeung Allah nya disiksa nya awak acak-acak. Nah
jang introspeksi salila hirup kurang di alam dunia sing hade kurang bakal balik awak kurang di urusan unggal poe tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12 nu paling hebat rohna diurus awakna diurus jang salat jang ibadah rohna diurus sampai talar Quran sampai unggal penting zikir maut set kubur awakna di jero kuburan lamun awak kurang talar Quran moal waniin bilatung ulah talar Quran Yasin deh urang talar Yasin tapi talarnya beneran kubur surat tabarok talar urang waqiah talar urang kubur gali deui moal daekeun bilatung kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok kukula ditanya itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu cuman ngajar ngejah doang alif berba beja berba aba beja berta beja berba taja berta bata mim jabar mata jabar mata sin jaresia jabar yasia mata sia ngajar kos gitu doang cuman nyana lamun dek sasare be maca Yasin maca tabarok maca waqiah tas sakitu doang maut kubur 20 tahun dikubur pelebaran jalan digali belegar kene geus buku tah mah wali-wali Allah mah wali-wali Allah manu ahli Allah lamun digali kuburanna masih belegar wajar ieu mah jelema biasa nah mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare wae maca tabarok aduh kiai baca tabarok di mana tuh gak talar tabaroknya juga kalau gak talar tabarok waqiah sama kalau gak waqiah mas Yasin lagi panjang kalau Yasin gak talar mah itu surat Kahfi oh itu lagi mati saya mah baca surat itu nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baik baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja udah ngebet nih 7 kali mohon sama suami jangan ganggu saya 7 kali aduh kiai katanya tidak andalnya mah masih kebanyakan 7 kali mah emang lu mah blon kali nggak mau bacaan kulhu aja 3 kali palak sekali nas sekali fatihah sekali cuman caranya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali yuk Bismillahirrahmanirrahim selesai Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ayah bepa mandi nah itu baca aja insya Allah wah kamu mau lanjut bacaan kos gitu ya nah jadi urang ya pertemuan malam iya hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya ho jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca Yasin panjang teuing tabarok panjang teuing waqiah panjang teuing
nah iyalah dibacaan falak kulhu 3 falak 3 nas 3 maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung sok gede kan baca ina anzalna 7 taruh di sini ina anzal taruh di sini itu hikmahnya apa karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalna jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna hikmahnya ada begitu malaikat datang ke belah dia cek batu ada apa sih malaikat mau nanya udah dijamin dah sama saya jangan tanya-tanya ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali udah nggak ada jalan buat ditanya pindah malaikat ke belah dia aya deui batu dek naon malaikat dek nanya aya kula geus baca ina anzalna baca ka dia sampai ka dia geus ujang tanyaeun malaikat bingung kan ujang nanya ieu jawab ina anzalna ieu make batu bae make batu manjur batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan ieu bakalna ieu nyana ngabela ka urang ya Allah ya Rabbi ieu batu komo lamun dibaca ku urang nah ieu kan lain lalagaan tah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teh ganjel mayit entar malam lu dateng ka Jipendia dijamin datang lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh misalnya atau irhabe minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang saya ka Haji Asba ya wah datang kuclu ada apa lu siapa ini yang tadi saya dikubur ini ngapain di sini ya mau ngajak Pak Kiai ya tuh masing-masing aja nah ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat urusan awak doang awak bakal dikubur tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah eta ge si ahli lamun bisa lamun teu bisa atuh si alina bakekeng ku urang insyaallah ya gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang dibere berkah alina jeung pamajikanna dibere sabar Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar urang dieuna ge mudah-mudahan ente deka Allah di dunia rencana deka Allah hayang usul ilallah sebagai murid lantaran engke bakal ka Allah maning kuari dikenalkeun ka Allah ja kajen kukumaha ge bakal kapanggih jeung Allah ulah terlena ku dunia ulah terlena ku jabatan ulah terlena ku wanita lamun urang terlena ku dunia jabatan tahta wanita engke ketika kapanggih jeung Allah bakal dicarekan ku Allah maning kuari bae wauhkeun awak urang ka Allah geus engke ketika urang di ditu geus wauh tenang kalem nikmat carana kumaha kapan kamari geus dibejaan alam teh geus dibejaan
urang kuari aya di alam malaku aya di alam nasut atuh aya na urang kudu bisa nyaba ka alam malakut carana cik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wadkhulu fit tariq asub maneh dina tariqah warji'u ila rabbikum balik maneh ka pangeran melalui jalan-jalan tariqah ma'hadhil qawafil ruhaniyah bareng jeung rombongan-rombongan ahli ruhani anu osok ngurusan roh urang makan ngurusan teh kakarak awak doang wudu nu bagus salat nu bagus gerakan salat nu rapi abeh batur neuleukeun urang teh resepeun tuh abeh batur pan urang makon kos kitu rapi moal lamun poe Jumat Haji Pendi mah make jubahna ge 3 maka sorban abeh pajar abuya tuh abeh batur ngomong bu eta ke Haji Pendi pohara amat tak hayang di kitu-kitu jahanam cak darawa pacar ibadah beureun tah kos kitu cak Allah teh tolol sia deuk ka aing kumaha kunaon haju hayang katangen ku batur kunaon pancen sia kita salat ku aing kunaon haju hayang kadeuleu ku tatangga bau mun deuk asup ka masjid ge hei dulur ayo abeh kanyawan bawahnya salat tolol teh coba pohara tah eta teh kos kitu pajar ibadah orenganan eta teh keur ngumpulkeun suluh jang meuleum nyana geus loba Haji Pendi mah suluhna di ditu geus numpuk ya karim nah ulah ngahiji jeung rombongan nu kos kitu ngahiji jeung rombongan nu kos kitu mangan bagus zahir doang wudu bagus gerakan salat bagus ririungan bajuna ge bagus dan lain-lain sebagainya bahasana ge dimodif ulah make bahasa ieu kurang bagus norak lah lain sebagainya ieu kudu nu ieu tah eta ahli zahir mangan sakadar sakitu urang kabawa ku ahli zahir silakan kudu bareng jeung ahli ruhani lempangna nu ka Allah diukna nu ka Allah daharna nu ka Allah nginumna nu ka Allah sarena nu ka Allah silaturahmina ka Allah ziarahna ka Allah pan Haji Pendi mah zarah bae ge zarah lain ka Allah nya nama lain nya nama lain balik zarah teh aju hitung-hitungan coba untungna ieu tolong teh coba ya anya deuk Allah kos kitu aju ribut pan balik zarah ribut dia hayang bagi 2 pan tuh banyak zarah kos kitu cak kualitas tolol sia mah aing mah anti kos kitu aing siap kudu ngaributkeun eta cak Haji Pendi sia-sia aing ngalanan aduh Gusti Allah tidak bisa-bisa lu mantak hese dituturkeun lagi ahli zahir mah kabet bae dituturkeunna kabet lantaran kajenting diajak ka Allah ujung-ujungna dunia ahli zahir mah kitu bae dulur yuk urang zikiran tiap malam Jumat kadengeun ngeunaheun kan ngeunaheun kadengeun sakali 2 kali 3 kali urang ngeunaheun lamun aya konsumsi mulai tah cak Haji Firdaus sial yuk bu urang lamun ngawudu unggal malam Jumat henteu kudu kabehan nu boga bae yuk urang ngawudu kabeh ngeunaheun urang zahiron wa batinan babo mantep jasa kadengeun ngeunaheun kabelah dituna urang ngawuduk manggeus biasa wayahna bae make berkat tuh kan tolol teh kan jadi berat masa si ibadah kos kitu tungtungna kan berat lah aing mah embel-embel kos kituan lain embung sedekah teh asana ku kabet jasa kabet tah asal geus ahli dunia bae kos kitu ngaji dulur urang hirup di tah ngaji didalilan nya talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi bener dalilna sarua darua jeung Habib Rozak sarua kos gitu dalilna mah eta kene ayo udah urang salila hirup ulah datang teu ngaji ngalengis-lengis ngomong lagi ayo ngaraji sok kabelah dieuna nya nyieun kotak nyieun kotak aja di bolongan
di bolongan teh mah tunu ala kadaran ikhlas be ceknya nanti geus ikhlas jang naon ih jang kiaina be teger cekna buku kiaina ge nyana aju pan anu boga anu ka isuk sugi ai mere gede pan hook ai mere leutik pan korep isi lah tuk ngaji di luar dulu ngaji di luar tanu sugi teh kunaon tah ngaji di jero lah kararabat teh mah segala torombol naon kos kitu aja kebelah ditu teh ngaji ulah disalahkeun Haji Firdaus tolol cenah mah ulah disalahkeun masyarakat teh dek ngaji ulah kabet lantaran lain hayang diajak kos kitu pan roh mah janu sugih ge wayah mere bae ieu nya dage aing geus ari geus hatena luluh mah teu kudu dititahan teu kudu naon ajak heula atuh rohna ieu ka Allah ieu mancan ge roh diajak ka Allah geus nyen torombol tuh nu mantep di demo ku masyarakat malah nyana nu ngomong masyarakat ulah ngaraji dak kunaon emang sebel aing mah jadi hileud barjana tuh jadi hileud nah peuting ge hileud dan urang bunga dahar kayu jadi hileud ulah disalahkeun masyarakat tak bongan kiaina di jero hatena hayang dibere diajak ka dunia teh terus bae roh makan bungan janu sugih pejabat anu boga nilai jalain teh hayangeun ngaji teh hayangeun jawara hayangeun roh mah ngajakan ngajingan embung diajak kikituan kabet ja ayu lumun ikhlas lah ayu bae urang ngaji engkege nyana boga kauntungan engkege nyana boga milik engkege jana moal teu mere aja lamun teu mere ulah sok diomongkeun budak aing nyen torombol henteu nyana boga untung mere henteu tolol ye atuh teh mangaranna teu ikhlas teh geus bae teu daekeun ngaji bae tah ulah disalahkeun jelema teu daek ngaji lantaran nyanana lain dek ngajak ka Allah ngajak dek kumpul dunia atuh naon bedana jeung nyana cek nu usaha tah mah kiai sarua jeung aing ja ye malah mah ajeuna mah sugihan nyana aing onam apansa yuki pudar 50 korpuner pan salah bae tungtung nama tuh kan nah ieu masalah ndek boga Mercy, ndek boga baby band, ndek boga Lexus, ndek boga kapal udara, ndek boga helipad, ndek boga pet-petan. Itu urusannya anak. Tapi lamun hatena diajak ke Allah, mah jadi masalah moal teh mah. Nu kos kitu mah urusan sapira lah sampah. Ieu nu jadi masalah ge hayang. Nah, wadkhulu fit thariq warji'u ila rabbikum ma'a hadhil qabil. Bareng jeung kopilah ahli ruhani tenang geura sebab ahli ruhani mah kapanggih jeung nu sugih teu hayang kana sugihna kapanggih jeung pejabat teu menta tulung kana jabatanana kapanggih jeung nu gagah teu rek menta tulung kana kagagahanana kabeh deuk diajak ka Allah